euy. Sok paur we akang aing peda ayeuna mah usumna hayeuh we selingkuh. Pirakunya teu boga pipikiran si eta nya. Akang aing ieu atuh Danu soleh piraku we selingkuh cenah kos loba ayeuna mah keur viral teh. Mudah-mudahan we kangnya akang mah ulah tergoda kanu cantik-cantik teh. Kabadikan si Ibi teh. Bi. Sugan lain mani butat. Ya Allah nya tinggal ka urang ek dipangikeun di kieu. Sugan lain mana sok engal ka di hujan. Oh nya butat ya Allah, urang teu disangkanya bisa panggil deui. Kumaha butat cager? Alhamdulillah. Ka mana wae atuh encut. Aduh gua abi teh butat aya mah sangsara. Ku salaki ditinggalkeun, beger deui salaki teh anak riam. Ari maneh butat kumaha jeung salaki ayeuna? Alhamdulillah encut sing sabar we nya. Pugu sangat ingat karena masa lalu urangnya salaki maneh mah di tadi aya jangkung badak. Alhamdulillah si akang sing sabar encut nya wayah. Pugu betot abi teh sugan teh nya ngaran salaki, ngaran buan ngaran lakinya hidung belang. Teu pira padahal ieu teh akur bujurna gede asa aku dapat teu sagelis-gelis kitu. Mun cangkar wareng we boga salakina. Mepuk terus kan jadi awewe teh. Sing sabar we cut si karoplok teh da alhamdulillah teh si Kang Butat mah geuningan si Kang Betot ningan alhamdulillah jiga nama sayang we ngan eta anu dipihawatirkeun ku Butat teh encut sok sieun teh geuning ayeuna mah usumna nya nu karitu sing sabar we nya cut nya sing sabar. Ya butatnya alhamdulillah merenya salaki maneh mah kot kasep jangkung badag. Nah tadi salaki aing yang geus butut geus tara usaha beger di wae. Heuh da merenya aku aing teh kudu jadi pelajaran merenya setiap lalaki teh kabeh asli omongna. Nah nini nu bohong butat.